Kadir yang malilang layangan yang pasti boga duit nah menjaga si emasnya ini di mana itu? Remote. Nah, di masyarakat pikir yuk. Kemarin aja lemak tanya. Remote. Bang, ada naros. Ari di mananya? Iya mati Cibalong, Sep. Ari Asep di mana? Nah, mau kecing naros ke di mana segala? Cibalong mana, Mang? Ini mah Cibalong Tasik. Ari Asep di mana? Tasik. Nah, jika Tasik. Bang, menuju ke Banjaran ke mana, Mang? Sesat tuh, Sep. Uih ke Banjaran mah. Komo di dia mah. Daya kendaraan. Motor, mobil GHC di dia mah Ari Asep. Kieu we atuh, Sep. Asep hoyong uih mah amang gaduh barang antik, Sep. Barang antik naon, Mang? Yusuk mah lah. Penting mah abdi tiasa uih ke Banjaran. Hoyong uih Karsan. Asep bertemu dengan orang yang tepat. Pilih Asep berminat. Ayo, giring amang yuk. Itu mah. Salik di dia, Sep, sok. Jadi kieu, Sep. Tadi nu amang dicarioskeun. Amang teh boga barang sakti ieu teh. Ieu teh remote, Sep. Ieu bisa ngaleungit Asep kena. Ngaleungit kumaha, Mang? Ieu mah, Sep. Remote atas teruji. Ieu teh tos standar SNI, Sep. Ieu lamun Asep mencet kieu, engkena jadi ngaleungit Asep di mana weh. Si Mang ngacapluk wae. Remote bisa ngaleungit. Asli Mang eta teh. Nya heueuh atuh Sep asli. Piraku mah ngabohong. Kieu we Asep ayeuna mah. Asep meuli ieu hiji, ku amang tambahan ieu we lah bonusna. Nah eta temot naon deui mah eta nu hiji deui. Tah lamun nu ieu Asep, nu ieu mah jangeureukeun jelema. Nah si Mang teh beuki ngaco. Capek. Di kemana lah, nanti bisa balik. Mang, usia eta beli 20 nya. Duit naon 20.000 Ari Asep. Harga rokok ge di dieu mah geus 700.000. Nah, Mang mahal-mahal teuing. Nya heueuh atuh Sep. Ayeuna mah geus tahun 3030. Mana Mang ningali mah? Tah, ieu. Anu jangeureukeun jelema mana? Ieu nu ieu. Makena kumaha mun ngeureunkeun? Eta mah tinggal dipencet we. Kah, cobaan. Ngeureun. Asa wau ieu beungeutna. Ya si RT ieu. Emang teh bener ieu mah sakti Aya tulisan bisa ngarubah jelema. Cobaan nih. Bener teh juga si RT pisan ngarubah si RT. Ayo urang aya di mana euy?
Kenaon mana di dia? Alah sih bener jadi rubah juga si RT. Im, mana rekam mana? Lain urang di mana, Im? Teh orangnya bingung ah. Eta si Boim lupa teh tarik kitu. Narik ka mana? Di mana ieu nya? Sah itu di sauna. Oi, anak kapang ini. Minat tengah geroan deui. Hai. Ini 50.000 ya. Yang kudu sekali deui. What? Wah. Loba, ini nama loba. Mas. Ada sih Mas teh. Mas. Iya tadi cek tukang remote teh. Iya jangan leungit. Iya jangan ngeureunkeun. Wah bener iya mah. Remote sakti juga nama iya mah. Mas. Berarti bener iya sakti remote teh. Yang sorangan. Wah, ini main nambek sih bas karena mantra kurang hati. Mas, benar ya gitu. Lah, ada duit yang sorangan. Wah, iya mah mantranya kurang ada ya mah dibawaan deh itu ya tak. Benar berarti itu ajaib banget teh. Si Mas tenang dulu. Cuma makanan goreng nih mah. Mas. Mana duit ya? Mantrana kurang ada yo mah. Ya mau kudu jadian deui yo mah. Duit istrea. Jangan deui. Amananya. Pindah lah. Saya dibawa anak weh. Itu si Mamang kebenaran. Mah. Aman si Mamang teu ningalieun. Kayak kopi Mau dijual 12.500 kayaknya. Stop. Ngeuna kareueut ba. Play. Ngajuk beak deui ci kopi teh. Hidup gimana? Gue jelema itu, poin naon ieu Halusna si Mamang dijadikeun naon ya. Jadi
Jadi dalang ieu mah. Jadi dalang. Ait akan tobat. Punten akan. Mangga. Engge. Sembah Bang Dos agan. Sieun ini. Stop. Alah. Poho si Mamang can di-play eh. Nah, orang asal ulang poe ieu. Kunaon ieu maneh? Tiap panggil jelema seuring. Oh, gelo maneh. Cung, jelema mah kudu loba ketawa. Tungsuk babaudan menambah imun. Ngomong-ngomong mana kemana? Lah, sok kepo wae si Abang mah. Teu kaundangan. Kelanya kela, Cung. Dasar saya jelema gelo. Cung, banyak mana arek kaundangan, rek jogging meureun dah. Paling ke cowok tuh. Buat dua bang lah. Nah, ayo tuh kabur sore. Si Abang nih si Acung. Korban selanjutnya. Jadi Cung, cara itu jogging deh. Ayo olahraga mah. Pertama dasar-dasarnya kudu aya stretching, pemanasan. Ame teka ieu urat teh. Itu, Bang. Oh gitu. Suka dijung doang. Ayo mah dunia nyata mah tuan kasih Acung mah Ayo nama beak kurang Cung. Kurang cobaan enak contohan gua Acung. Emang aing hileud aratil di geus teh. Nah, iya irung raratul. Lain Abang siga hileud. Ayo hiji Paten ieu. Modal maneh? Unon ieu Bang Maneh nu modalnya ieu? Modal naon? Teu modal urang mah. Bener ieu mah. Bener pisan maneh mah. Karek Abang ge hinggap ka dieu teh. Maneh jeung balatna ieu mah bener. Ngaledek ka Abang teh. Maneh mah kebiasaan Bang. Geus pengoyak-ngoyak perasaan aku. Teu ngarti maneh mah teu peka. Anggir maneh mah. Baper. Naik darah Abang ya. Naik Abang mah. Bener ieu mah naik darah Abang mah. Abang ke mana? Naik darah Abang Nah jadi para siaki ieu mah. Geus heula eureunkeun heula Stop. Si Abang teh kan orang Medan ya. Halusnya jadi naonnya. Orang Garut cobaan si Abang. Orang Garut. Bener maneh mah ngaledek ka urang teh teu apaleun urang teh di lemur teh loba naon? Loba kebon, loba sawah. Jawab tuh sia teh. Aing teh ngomong sia teh jiga gebong. Bener sia mah ngaledek ka urang teh Jawab atuh. Nah, amak-amakan kene si Abang mah Mun ngomong jawab. lieur eureunkeun lah. Stop. Si Acung teh sarana leutik. Cobaan gede volumeuna. Dah Bang, dirinya mah nyalahkan orang wae Bang. Geus lah aya mah. Lu jual gua beli lah. Teu nyangka si Acung sarana gede mah jadi wibawa gitu. Bang, ari ada ngobrol teh atuh jawab atuh Bang. Stop.
Balikin ya. Karena si Acung. Si Abah oge ah. Balikin ya. Medan. Lai. Bang, jawab atuh Bang. Ajak ngobrol teh cing wae teh. Bener mana mah? Ngaledek ke orang teh. Sok rek di mana? Rek di kebon. Kada awak leutik. Nah, sorana Ada urang anger leutik gitu. awakna. Sok kitu ditara ge. Jadi anger. Biasa atuh. Sok Udah lo balat nyanyi nama ah. Misalnya rada halus. Cicak cicak di ding ding. Lalu ditangkap. Nah, botol tengenaeun ya mah. Si Udeng jadi halus sorana. Ayeuna ngamen ka mana nya? Kena. Iya, aya tombol yang halus ke sora. Nah, cobaan kasih Udeng ah. Cicak cicak cicak. Nah, sorana balik di kanu baheula si Udeng. Cicak. Ah, cobaan dia. Cicak cicak cicak. Wah, koslet ini. Cicak 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 cicak. Nah, capek. Di mana ieu? Beneran si Boy. Praktis ya kurang ya. Si Jupri itu. Si Boy kenal. Ya. Ah, bisa ningali orang Pri, Ahmad bisa ningali orang. Ya atuh ada orang teh jelema aya mataan bisa ningali. Dari Boy bisa ningali urang. Ada orang lagi makan ngimpi. Atuh sarua urang ge keur ngimpi. Reta remote naon ieu? Da ieu mah remote ajaib. Atuh sarua ieu? Jauh ge remote ajaib. Atuh bisa ya. Nah, teu jalan sia remote Naim. Cobaan si Aim tah. Jadi Jupri si Aim tah. Nah, baju jadi pahili kieu. Teu nanya wae. Im, kenal Im? Im, apa ieu saha? Iya, Jupri atlet. Manya teu apal ka Jupri. Aduh, aing mendingan kitu. Nyalakeun kelakuan teh. Tak apa, Pri, tak apa. Aduh siseri ya. Im, sangut tuh. Apa? Aing geus mah balik ge mun diteruskeun. Sika nu hajat ya, Mas. Aduh. Awas ah. Urang ah. Jalan ayeuna mah. Sok, Im. Dijadikeun naon? Mau mempan ka urang mah. Nah, Aus. Tuh bisa, ieu bisa. Jadi kenaonnya. Hah. Jadi rocker. Jadi si Jupri kena kasurupan. Tapi mending kena jadi kieu kita daripada jadi atlet mah. Harus kena jadi meta sih mah. Ah, bae antep ah. Im, kemana Im? Tungguan, metal Im. Semua Im kemana? Mau Im tungguan. Itu saat wanian diuk di kursi ieu. Hei, udang. Hei. Ini mah perlu dicari terakhir.
Mang, naon? Udah nggak tuh, sare wari batur. Mang, nari emang lieur. Nah, beda sanes tangka jeung dicebor. Untuk itu mah udah nggak tuh. Nah, ya remote. Berarti cerita remote ieu teh nyata. Kunaon kalau ngomong sorangan. Mang, ieu didinya ngagawean Abi. Ya Abi boga remote sakti, bisa ngerubah jelema, bisa ngagawean jelema, Mang. Makanya remote bisa ngerubah jalma. Karunya jalma teh geuring. Tadi didinya geus ngejailan Abdi, wayahna mah ngaena mah. Jadi patung. Bener berarti ieu remote teh sakti Rasakeun buat ngejailan urang. Karunya jalma teh geuring. Padahal mah orang api-api. Rongsok. Ayo, angger mau makan dia teh. Jalan teh aseutik wae. Isuk orang jual gitu roda jangan di jalan Jeung geus beurang deui can aya konsumen di jiji acan. Itulah segan aya. Bener ieu mah remote teh sakti Halus ieu mah. Kebeneran orang tuh remote Bang tadi jual Bang? Yah, mau dijual Mang ieu mah remote mah. Spesial Bang lah 20.000 Bang. Langsung ya guys. 20.000 samiliar ge mau dibikin Mang ieu mah. Nah Mang menit kira-kira eta remote butut kita dijual sama liar. Apa lu sih Mang mah? Ieu mah remote sakti Mang asli ieu mah. Iya wae sih Bang euy. Ada yang sirikeun. Gawean kurang sekalian. Redek Mang. Moal Mang Di situ percaya Mang. Cobaan sok ka Mang ieu nya ieu sakti teh Mang. Sok. Cobaannya Sok. Nah, tuh bisa Mana Mang? Remote butut gitu disebut sakti. Tak jadi 20.000 teh lah. Geus 5.000 lah langsung di duitan. Asli Mang ieu mah tadi mah jalan. Da sakti remote ieu mah atuh. Nah, jadi kieu nya. Alah. Nah, urang jadi cicing. Mang. Mang tulungan Mang. Mang. Tulungan Mang. Kita bisa gerak pisan. Sok heureuy wae mah. Asli Mang. Asli ieu mah Mang. Leras Tulungan Mang. Kesurupan ya. Mau balik Mang, ke mana Mang? Kebeneran. Cung, tulungan Cung. Mana serius? Kita bisa gerak pisan Cung. Ini masuk ke waduk. Bener Cung. Cung, mereka mana Cung? Tulungan heula. Mau dibantuin ya? Kalau Cung buru Cung, tulungan. Iya baru ingat. Kamu tuh bukan teman aku. Si Acung. Cung. Ayo orang kumaha tuh. Jelema deh. Itu aya budak Kira-kira itu kenapa? Gak tahu. Neng, mencet ke Neng? Pencet apa? Neng, iya pang mencet ke Neng? Mencet apa? Sanes eta Neng. Iya remote pang mencet ke Neng. Remote. Pencet yang mana Kiandra? Yang ini. Neng. Untung sembarangan mencet Neng. Iya Cicara bener jadi berubah. Iya. Kenaon? Main yuk. Ayo. Nama kamu siapa? Abi mah Boim. Aja kata sanesna Abi gaya batur. Baru udah karena raon itu. Teh, ada om-om lagi, kita rubah lagi. Iya. Nah, ngiluan, Ayo orang ulin, maju. Yuk.